Sakieu kesuyuhan, boga babaturan, boga pengertian, terkudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu kesuyuhan, boga babaturan, boga pengertian, terkudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Malam ieu sia bakal dibikeun kapujaan hati aing. Hayu lempang. Se. Wakuncar waktu kunjung pacar se. Wakuncar waktu kunjung pacar se. Kos manir itu, kau yang sabar kan ah. Wah bener manir. Nir, udang Nir. Naon sih? Ngaganggu bae sia. Antara aing ulin yuk Nir. Lah ngaganggu bae sia. Cek aing sa sia. Nukulin ka mana sih? Hampir ngopi sia, warung mandi kenutup. Ayo geus geurah lah hantar lah. Ayo Ayolah, geus geurah lah. ayo lah. Ganggu bae sia lah. Beneran tak kulin ka mana sih sia? Tuh ayo ge antar lah. Aduh, sama yang si Nung. Ih, ka masih sia ayo. Ih, antar Ih, aing. sia kana siniran beak sia. Jangan apa sih sia kaniran. Assalamualaikum. Tuh, oh kan jeung mana? Ah, ge gedeung lah yang teh cawat heula ya. Assalamualaikum. Tuh kan jangan oh jeung mana? Ayo lah. Ka masih sia ge gedenya aya ih. Balik, balik. Mah, buru-buru bae sih. Geus keluar teudeung. Waalaikumsalam. Tuh aya tuh keluar tuh. Ayo, perasaan mah manggil tukang urut. Seh, uang geus kasep kieu tong disebut tukang urut. Hah? Kabade wa, jeung saha kara? Jeung naon wa? Dek ulin tong. Wah, Oh, bawa tungguan tuh di gigir, diukurnya diamben. tong atuh. Gua kagigirnya. Henir, Nah, ceng ge aya lah. yang aja dulu. Aing geus tenang bae lah. Ulah ribut bae sih ya. Gitu nyok kadi mah emang yang HS di situ. Geus lah yang dek HS bae lah. Ih, keudeng atuh. Wah, jadi Siapa? sering. Ceng. Ayo wa, diukurnya di itu tuh. Oh, ayo tuh. Nir, naonan nya? Aing ka ditu ya. Di mana, Tong? Coba aja. Oke. Tong. Kumaha yuyuna aya henteu di jero? Ai, paling mana kanjang kata Yuyun. Ceh, atuh heuh. Masa uwa ulin rame badat sih, Ceng? Oh, atuh wa, tungguan di dinya. Asik aya ieu. Nir. Woi, udang Nir. Nah, ci, geus lah yang dek HS bae. Tengeuna aing ka siniran. Tuh kan aya si Nung. Geus lah, tengeuna aing HS bae aing. Ah, sia Nir, nung ti mana, Bua? Ieu nang Yuyun. Ayo dia tadi tuh. Ayo. Panggil kembali dia. Karek datang Uwa. Oh, karek datang lah. Neng. Kok Neng rada bau embe badot sih?
Tapi kajen sih yang penting wah cinta kan Neng. Ah, bisa bae mah. Bener Neng. Neng Yuyun bisa ngojay tuh. Bisa, Wak. Kunaon? Kayak ngajarkan uang ngojaynya. Kunaon gitu, Wak? Soalnya uas sieun tikelkep di hati Neng. Ah, bisa bae kayak bahasa. Ih bener Neng. Terus Neng nyaman tuh. Uas sok nanam hujung padi. Kunaon ta, Wak? Atuh jeung dia kan Neng. Pan bakal jadi beas. Hah? Garing? Ah, ulah gomba batu, Wak. Habis yang dicabuk ku taraje. Bercanda Neng. Neng. Tuh, ayo jatuh tuh. Mana, Wak? Jauh, Wak. Gua jatuh, Ci. Kunaon eta manir? Baru inget ya. Ngaganggu bae sia, kagak aing ngomong jatuh cinta. Baru inget ya. Maaf Neng ya, jadi kapotong omongan Uwa. Itu batur, Wak. Heeh. Coba Yuyun samparkeun ya. Pun aya buluan. Bener Pak Manir. Oh bener Pak Manir. Wah tunggu di dinya. Yuyun nyakat cai heula. Heeh. Nir, ayo balik. Gerak-gerak dah, balik ayo. Ayo. Itu senternya tuh, bawa tuh. Ayo balik dah. Emang gesan ngajakna? Nggak lah, suku lagi lo buluan. Ai. Ayo dah, balik dah. Kamarana ya? Kamarana yuk. Pelaju aruh bae. Geus aki-aki je, sok hayang ulin ka Parawan. Ceng mani eungap. Cep, bener-bener indahnya tempat orang. Allah nyiptakeun alam, bener nyieun hambana tenang dan tentram. Aduh, bener. Cep, kamu suatu saat nanti adu ninggalkeun Acep kumaha? Ngomong naon sih, Duy? Oh, Cep, aing embung jadi kieu bae. Aing lebih baik teh keadaan ieu. Sinyal meureun kelakuan aing. Aduh, nyaho, laju adi ka mana tuh? Aing yang lebih maju, Cep. Maksudnya lebih maju kemana, Duy? Ih, kan majunya kieu sih, Duy. Udah orang maju. Tuh. Lewat dasa. Aing lewat ya. Nyawa aing mah sunduk. Wah. Hana, pokoknya kadang orang harus menang lauk loba. Oh bener meren, cuma mince bae lah. Ih, Hana tuh aduh jeung Acep. Hayolah sampeurkeun. Ayo tuh. Woi, Cep. Woi, Minco, Ana, di kamar Ana. Kamar sih ya? Ya biasa mancing. Ya kan, Cak? Heeh, bener-bener. Abo, mancing bae ya. Maju jamoal. Mending aing tadi jeung Acep tas maju, Acep. Heeh. Geus lah ayo, daripada sia mancing bae mau maju-maju, mending ulin jeung aing ayo. Ayo. Acep, urang ulin. Parum sih. Wah, emang gara-gara cocodot ieu mah ya radio aing jadi kieu. Jadi kieu ieu radio aing ieu. Ampun, aing mah karage aing boga omean anyar. Cocodot. Duduk dulu sini, Le. Gimana, Le? Kamu baik-baik aja kan selama tinggal di sini? Pak D takut kalau kamu nggak jadi manusia hebat, Le. Jangan seperti Pak D-mu ini loh. Alhamdulillah Pak D. Justru di sini malah aku yang bingung. Nggak bisa bantu Pak D apa-apa, malah jadi ngerepotin Pak D. Wah, enggak lah, Le. Justru Pak D di sini terima kamu ikhlas.
Pak D nggak mau bikin keluarga kamu di kampung jadi cemas. Kula nggih kuwatir Pak D jane. Warga ning kampung pripun nggih kabare Pak D? Sedangkan kula ten mriki tesih ngoten iki mawon Pak D, mboten wonten perubahan. Tenang, Pak D janji akan jaga kamu, bimbing kamu selama kamu di sini, Le. Kamu bakal jadi orang sukses, Le. Yang penting kamu giat belajar dan semangat. Pak D. D, itu oh, ini Rantu D. Katanya kayak lagi seneng ya. Iya itu. Wah, di baik. Ran, Nir. bahagia amat sih kosna. Sia Nir sok salah baik. Ayeuna angker karso kieu. Kesel sih baru joget. Kos jelma senang bahagia sih ya. Nir, aing dek mencoba menutupi kekesalan aing, bahkan kesedihan aing supaya terlihat bahagia terus. Ahai. Pak, raya masalahnya. Ayo saya makan nih. Duduk. Iyu. Set, Naon duduk iyu? dulu set. Hei, Saat jadi gini. Geus kolot kieu sakurang mah geus kudu di imah bae, sosoronjoran, di imah beristirahat. Tapi kan hidup mah kudu disyukuri kieu. Benar. Ran. Kunaon sia jadi layu kieu, ongkos kembang kadu karak ragag. Kieu Nir. Aing bingung ka barudak, kalakuanna tebal bener bae. Ieu Nir, radio aing kamari datang aya di nyarana bae, main dicokot bae tanpa izin kos maraling. Lah ngaran lagi budak, kok sia can orang ngorak bae sia. Lain gitu Nir, kayak bising kebiasaan. Satrio, nyul adu itu. eta wa di dinya ta wa, di ditu wa. Hai tuh, kurang tangan yuk. Nir, Gedeng heula atuh, angge karak kayak ngaso, lagian dek nanti sia nangan si aduy. Kemudian setel ta musik. Kira aya budak Nir. Rusak di tadi ge aing, meni gebugan ku aing. radio rusak. Eta huruf. Nah, nyetak lagi. Nah, Mantap wa. Waalaikumsalam. Nanjeng. Iwa anak ajak Satria ulin. Oh, Gimana deh, boleh main nggak? ya udah sana main. Ayo aing ilu, Ceng. Ka mana sih sia? Hah? Di dia bae jeung aing. Nah, kedeung Nir aing lain adi heula. Dek naon nangan si aduy. Buka dendam saeutik. Ya lah, kok guys ya. Yalah, iya. Ceng, untung kamu ngajak aku main loh, Ceng. Soalnya Wanira nyariin orang yang ngambil radio. Ayo, bisa tuh ayo. Tadi aku bingung jawabnya. Ayo. Sia nangan aduy nek naon sih emang? Ayo be ah. Sia mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada official Temulawak. Jangan lupa nih drama-dramanya, konten-kontennya seru-seru. Like, subscribe, dan komen. Luar biasa.